Bismillahirrohmanirrohim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Ilam ya'ud lamun henteu balik deui itu murtad jalma anu murtad ilal islami kana Islam fil iddati dina mangsa iddah. Amma lau ada anapun lamun balik deui itu murtad jalma anu murtad ilal islami kana Islam pil iddati dina mangsa idah bi alam yuktal ku secara henteu dibunuh itu jalma anu murtad firidatin dina waktu murtad dama mangka langgeng naon an nikahu nikahna li anar tidada karena sanyana bulak balik dina murtad eta ikhtilaf udinin beda-beda agama toroa anu datang itu ikhtilaf ba'da dukhuli dina sabada ngajima awis tidkholil mani atawa dina sabada ngasupkeunana cai mani aw ma'ahu atawa sartana itu duhul pala yujibu mangkan tengah wajibkeun itu irtidad albutlana kana batal fil hali dina pada harita ka islami ahadi zauzaini sapertikeun Islam salah sahijina salaki pamajikan al kafiroeni anu kufur itu zauzain wayah rumu sareng haram naon wat uha ngawati na itu zauzah bi muddati tauqifi dina mangsa ngadago asup Islam wala hada sareng henteu aya batasna eta maujud bidalika dina itu wat uha li subhati baqoin nikahi karena saliru tetepna nikah wa min sama sareng kulantaran tina itu li subhati baqoin nikah wajabat mangka wajib lidalika karena itu li subhati baqoin nikah naon iddatun iddah wa wajabat sareng wajib alaihi ka itu zauz naon napakotun nganapakahan laha ka itu zauzah ilam tartad lamun henteu murtad itu zauzah ma'ahu sartana itu zauz naam leres yu'zaru kudu ditakjir saha mu'taqidut tahrimi jalma kunekadkeun kana perkara anu haram walaya sihu sareng henteu sah naon akdun nikahi akad nikahna itu jalma anu murtad tajwijuhu tegesna ngawinna itu jalma anu murtad bi ahadin kahiji jalma tajawuju ahadin atawa ngawinkeunana salah sahiji jalma bihi ka itu murtad pa idopatun nikahi mangka ari ngaidopatkeunana lapan nikah ila dhamiri kana dhamir eta min idopatil masdari tetep tina ngaidopatkeunana masdar li fa'ilihi kana fa'ilna itu masdar au maf'uli atawa kana maf'ulna itu masdar wadzalika sareng ari itu walayasihu aqdun nikah eta li annahu karena sanyana itu jalma anu murtad eta gueru mubaqin salianti anu henteu tetep dina Islam bihila fil kafiri kalawan perbeda jalma anu kafir al asli anu asal itu kafir pa inna nikahahu mangka sanyana nikahna itu kafir eta sohihun anu sah mahkumun tegesna dihukuman bisihatihi kana sahna itu nikah wa tahrumu sareng haram naon dabihatuhu pepencitanana itu jalma anu murtad kama sapertikeun perkara tahrumu haram naon munakahatuhu silih kawina itu jalma anu murtad bihila pil kafiril asli kalawan perbeda jalma anu kafir asal pa innaha mangka sanyana kalakuan sareng tingkah eta tahilu halal itu dabihah ida halat di mana-mana halal naon munakahatuna silih kawina urang sadayana li ahli millatihi ka ahli agamana itu kafir walayarisu sareng teu meunang nampa warisan ieu jalma anu murtad
min murtadin ti jalma anu murtad deui wala min muslimin sareng teu meunang warisan teu meunang nampa warisan ti jalma anu Islam wala min kafiril asli wala min kafirin asli sareng teu meunang ti jalma kafir asal li annahu karana sanyana kalakuan sareng tingkah eta laisa sanes eta bainahu tetep antara itu jalma anu murtad wa baina ahadin sareng antara hiji jalma naon munasirotun silih tulungan fitini dina agama wala yurisu sareng henteu meunang ngawaris itu jalma anu murtad ay layarisu tegasna henteu meunang ngawaris hu ka itu jalma murtad saha ahadun saurang oge lidalika karena laisa li annahu laisa bainahu wa baina ahadin munasirotun fidini wala yusoli sareng teu meunang disolatan saha alaihi itu jalma anu murtad ay lata juju tegesna henteu meunang naon as-sholatu nyolatan alaihi ka itu jalma anu murtad litahrimiha karena haramna itu salat alal kafiri ka jalma anu kufur bisa iri anwaihi kalawan sakakarina pirang-pirang warnana itu kafir. Qala ngadauh Gusti Allah Ta'ala wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala tusolli sareng ulah salat anjeun nyolatan anjeun ala ahadin kahiji jalma minhum ti itu kafirin mata anu maot itu ahad abadan dina salalawasna wala yugsalu sareng ulah diadusan itu jalma anu murtad ay layajibu tegesna teu wajib naon gusluhu ngadusanana itu jalma anu murtad li hurujihi karena kaluarna itu jalma anu murtad an ahliyatil wujubi tina sifat ahli kawajiban birriddati ku sabab murtad lakinahu tatapina ari itu guslu eta ya juju menang itu guslu wala yukpanu sareng ulah dibungkus itu jalma anu murtad ay layajibu tegesna henteu wajib naon takpinuhu mungkus ka itu jalma anu murtad lidalika karena itu riddah lakinahu tatapina ari itu kapnu eta ya juju menang itu kapnu wala yudpanu sareng ulah dikubur itu jalma anu murtad ay layajibu tegesna henteu wajib naon dapnuhu nguburna itu jalma anu murtad naon dapnuhu nguburna itu jalma anu murtad aslan sama sakali kal harobi sapertikeun kapir harobi paya juju mangka menang naon igro kilabi ngawucuh keunana anjing ala jipatihi kana bangkena itu jalma anu murtad walaya juju sareng teu meunang naon dapnuhu nguburna itu jalma murtad pi maqabiril muslimina dina pirang-pirang tempat kuburanana jalma anu Islam kabeh li hurujihi karena ngaluarkeunana itu jalma murtad anhum ti itu muslimin birridati ku sabab murtad waya juju sareng meunang naon dapnuhu nguburna itu jalma murtad pi maqabiril kufari dina pirang-pirang tempat kuburanana jalma anu kufur wa maluhu sareng ari hartana itu jalma anu murtad ayil murtadi tegesna jalma anu murtad ba'da mautihi dina sabada mautna itu jalma anu murtad eta faiun harta fe ay rojiun tegesna harta anu balik lil muslimina pikeun jalma anu Islam wa inna masumia sareng pastina dingarana non almalu harta
arroji'u anu balik itu mal minal kufari anu tetep di pirang-pirang jalma anu kupur ilal muslimina ka jalma anu Islam kabeh bil fa'i ku ngaran fe li anallaha karena sa'nyana Gusti Allah eta kholaqo ngadamel itu Allah ma kana perkara fi dunya anu tetep di dunya lil muslimina pikeun jalma anu Islam kabeh liastainu karena supaya gawe pitulung kabeh bihi kana itu ma ala taatihi kana gawe taat ka Gusti Allah pahakuhu mangka ari hakna itu ma eta ayakuna kabuktosan itu ma eta tahta aidihim tetep dina bawah hentangana itu muslimin pama mangka ari perkara kana anu kabuktosan itu ma eta tahta aidil kufari anu tetep dina bawah hentangana pirang-pirang jalma anu kupur patorikuhu mangka eta ari jalana itu ma eta arroddu kudu dibalikeun ilal muslimina ka jalma anu Islam kabeh faida hasola mangka di mana-mana hasil itu ma lahum pikeun itu muslimin pakod ruji'a mangka nyata dibalikeun itu ma ruji'a mangka nyata dibalikeun itu ma ilaihim ka itu muslimin wayuh masuk sareng dibagi 5 naon jami'uhu sakabehna itu pe khomsata ahmasin kana 6/5 mutasawiyatan halna anu akur payu to tuluy dibikeun naon arba'atu ahmasihi 4/5 na itu pe lil ajnadi ka pirang-pirang tentara aladina tegesna jalma ayana anu nangtukeun hum ka itu ladina saha al imamu pimpinan lil jihadi pikeun jihad wayuk samu sareng dibagi naon al khumusu 1/5 al baki anu sasesana ala khomsati ashamin ka 5 pirang-pirang bagian sahmin tegesna sabagian li Rasulillahi pikeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusorropu ditasorupkeun itu sahmin ba'da wafatihi dina sabada wafatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima solihil muslimina pikeun kamaslahatanana jalma nu Islam kabeh kal kudoti sapertikeun panghulu al hakimina anu ngahukuman kabeh pil baladi di pirang-pirang negara wakal ulama'i sareng sapertikeun pirang-pirang jalma anu berilmu bi ulumi syar'i kana pirang-pirang ilmu syara katafsirin sapertikeun ilmu tafsir wa hadisin sareng ilmu hadis wa pikin sareng ilmu fikih wal muadzzinina sareng jalma anu tukang adan kabeh wa muallimil qur'ana sareng ka pirang-pirang jalma anu mamatahan Al-Qur'an wa aromila sareng ka pirang-pirang janda wa goerihim sareng salianti itu nu kabeh wa sahmun sareng ari sabagian eta lidawil qurba li rasul eta lidawil qurba Rasulillahi pikeun jalma anu ngabogaan sifat karabat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahum sareng ari itu dawil qurba eta Banu Hasimin Banu Hasim wa Banu Muthalibin sareng Banu Muthalib wasahmun sareng ari sabagian eta lil yatama tetepikeun pirang-pirang anak yatim wahum sareng ari itu yatama eta sigorun pirang-pirang budak la aba anu henteu aya bapa eta maujud lahum ka itu sigor ma'rufun anu dikanyahokeun itu sigor sar'an ceuk sara payan dari ju tuluy ka asup saha waladu zina budak ladang zina walakitu sareng budak timuan wal manfiyu
sareng anu dinafikeun bili abin ku sumpah halpin tegesna sumpah wasahmun sareng ari sabagian eta lil masakina tetepikeun jalma anu miskin kabeh wal fuqaroi sareng jalma anu fakir wasahmun sareng ari sabagian eta li abna isabili tetepikeun ibnu sabil bisaratil hajati kalawan syarat butuh wala yustarotu sareng teu disyaratkeun naon adamu kudrotihim henteu kawasana itu ibnu sabil alal iktirodi kana nganyuk wayukdo sareng ditaur min dalikal malitina eta harta naon daenun hutang lajima anu wajib itu daen huka itu murtad qobla ridati dina samemeh murtad biitlapin ku sabab ngaruksak harta batur au goerihi atawa salianti itu itlap wabad 5 sareng ngagentian kana perkara atlapa anu ngaruksak itu murtad hukana itu emak fiha dina itu ridah wa amma qobla mautihi sareng anapon ari harta dina samemeh mautna itu murtad pamalun mangka eta ari harta eta mau kupun anu didagokeun walaya siru sareng teu jadi itu murtad eta mahjuron anu disengker saha alaihi itu murtad bimujarrodi ridati kuungkul murtad bala budak balik teu meunang teu eta misti mindor bil hakimi tina ngingetanana si hakim alaihi ka itu murtad wayakunu sareng kabuktosan itu murtad eta kahijri falsin sapertikeun nyangkerna jalma anu potol li ajli haki ahli fai karena arah hakna ahli harta fe pa yu manu mangka dibiayaan min dalikal mali tina eta harta saha mamunuhu jalma anu dibiayaan ku itu murtad minapsihi nyatana dirina itu murtad wa malihi sareng hartana itu murtad wa zauzati sareng pirang-pirang pamajikanana itu murtad li anaha karena sanyana itu nu kabeh eta hukukun pirang-pirang hak muta'allaqatun anu dicantelkeun itu hukuk bihi kana itu malihi wa amata sorrupuhu sareng anapon ari nasorupkeunana itu murtad fa illam yahtamil mangka eta lamun henteu narima pantes itu tasorup alwukupa kana didagokeun bi alam yakbil ku secara henteu narima itu tasorup ataliko kana nyantelkeun kabain sapertikeun ngajual wahibatin sareng hibah warohnin sareng gadean wa kitabatin sareng akad kitabah pabatilun mangka eta anu batal wa ini tamala sareng lamun narima pantes itu tasorup hukana itu wakfu bian qobila ku secara narima itu tasorup dalika kana itu taklek bian qobila ku secara narima itu tasorup dalika kana itu taklek kaitkin sapertikeun ngamerdekakeun wa tadbirin sareng ngabudabarkeun wa wasiatin sareng ngawasiatkeun pamaukupun mangka ari harta eta anu didagokeun in aslama lamun asup Islam itu murtad tabayana mangka narima jelas naon nu puduhu lulusna itu tasorrup wa ila sareng lamun henteu in aslama fala mangka henteu nupud paslun wallahu